Jago urang menang. Allahu Akbar. Kang Haji. Aduh, luar biasa ya tanya pang soda teh mulu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, bahasa nampiling bagong mulu kada. Tampiling sakali cekuk. Pae, henteu akang nu lumpat. Aduh, luar biasa jago urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sadaya ye noh resepi. Akang mah tibu budak teh cenah raja gelut teh. Resep. Aduh, kana tinju eta mah. Aduh, da Kang Haji ge jago silat bae wajah. Ah, jago silat. Gagak lumayung gajah putih di papak semua gitu. Enak. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngarontok ka dieu cokot teh pundukna di dieu di alana ku Kang Haji mah Allah. Rak. Itulah lajuanan. Ayo. Luar biasa jago saya marah. Wah, oi. Hidup jago, hidup. Luar biasa aja. Jelema teh. Hidup jago siapa hidup? Hidup jago, hidup. Hidup. Hidup Haji ya. Hidup jago. Walah. Cing, ya kumaha teh? Halangan batur pasirik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji ah, damang. Saya nami teh kuring Kang Haji Kohar. Oh, Haji. Sahala, punten deh ya. Iya, ngiring di dieu. Aduh, hebat dong eta ieu. Naon teh? Merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing. Naon gon? Duwe aing butak. Ya. Kaisinan. Ulah bisa jadi pasea aja. Baik gitu wae. Tos lami Kang Haji nonton? Wah, lami ya di kawit Kang Haji wah. Teu riren unggal dinten. Teu riren ya. Bisa mingguan di dieu. Alhamdulillah. Neme mulih kamari Haji teh. Os, boboh Kang wah. Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana? Ka Jakarta. Oh. Haji naon? Ka Haji Sari. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun kapengkeun mun hiji. Oh, 5 tahun kapengkeun atuh teu acan eta pentingnya. Keur musim panas Kang Haji mah itu. Gitu ulah demi Allah ya. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah. 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Dituna we na kusik. Asak, sanes asak jang kajejek onta demi Allah. Sikap baik kan ya sikap. Suwe katipu jaka. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan ya Kang. Lauk asin yang teu kudu dibeulem ditu mah tuna we na luhur batu asa ku ucing ya.
Kira aku aing kudu ngamuk di dia. Raka-raka kekodek di jelma-jelma. Aduh. Di mana-mana gaya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji memere ke di dia. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah demi Allah ya. Kira dia. Anu leres. Wah demi Allah ya. 5 kali sebutin demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji, lain nepi ka kitu. Aya di akang aya kene. Itu priyogi berhiji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum mah. Aduh, ampun.